Kade. Mau aja. Kalau benar ya. Enggak, mau kerja. Ya, nama anjing tuh ya. Menyita aja, pun. Ya, cukai potong. Terkait. Terkait. Asal mobil. Ini masih kenangan. Aku suka siap kalau. Pecat suka siap. Ayo. Will. Udah, Will. Baik, gua duduk gimana? Ya Allah, Will. Will, udah, Will. Will, udah habis, Will. Mana ya? Kurang balik deui saparantos pariwara berikut ieu. Rexona penyakit ketek. Nyelek. Pakai Rexona. Iya, orang liat coba hutang. Cali sedang beas, Cani sedang sayuran. Riut, mikiranna hese jeung layarna riut urang pokona. Di dasarnya ibu-ibu loba hutang, jaba hutang ka mana kitu nya cara urang atuh. Urang mah tara boga hutang. Salah urang boga ubarna, ubar supaya urang keren lunas hutang. Hanya hutang. Iya ubarna, ieu ngaranna bon hutang. Produk ilegal. Lunas hutang Dahar ieu ngaranna bon hutang. hargana 2.000. Aya diatur. Balik deui di Ocit News. Ayeuna urang terhubung sareng Rifka Destiani Puji anu tos aya di TKP. Rifka, kumaha kajadian sareng kaayaan di TKP? Hatur nuhun ka Nurul Fadila sareng Sony Ismawati anu aya di studio. Ayeuna abdi entos aya di TKP. Di dieu abdi entos sareng saksi matawa atawa babaturan anu aya dina tempat kejadian tadi isu. Saha Sarang Reja. Hubunganna jeung korban eta naonna? Babaturan tapi sedeket teuing na. Kumaha aya fakta di kejadianna? Urang ngajakan bolos ke si Ciwil ya. Pelajaran fisika masalah rangeut ya. Urang ngajakan bolos ka manehna. Ngajol lewat tukang tah, lewat tah. Urang keluar heula, urang ngopi-ngopi di luar. Aju pas urang rek balik deui, urang teh heula ngajol. Urang mah selamat. Pas si Ciwil ngajot, manehna ngait sukuna kena kabel. Geus ngait kitu urang betot teh sabelah. Urang nyoplok sabelah. Manehna getihan ngalulucur getihna. Abdi bade ngawawancara Bapak polisi anu aya di TKP. Bapak, apa benar kronologi anu diceritakan ku saksi tadi?
bener. Jadi nah anu terus dijelaskan ke saksi teh bener gitu. Jadi sebenarnya mah anu menyebabkan si Kiwil teh maot teh gara-gara fisika. Tah, eta teh gara-gara pelajaran fisika. Pan si Kiwil teh terusuk kana pelajaran fisika. Mana teh bosen kenduheun. Haju kebetulan baturna teh Mang Eja nya anu saksi kamari teh anu tadi saksi eta teh ngajak bolos si Kiwil. Jadi ajak kita bolos. Berhubung si Kiwil teh kakarak banget di daek wae. Bolos tah si Kiwil jeung si Eja lewat dinya ngajlot. Tah, pas kadinya teh ai si Reja memantos ahlinya berhasil. Ai si Kiwil masalah teknis. Batur mah ai ngajlot tembok teh. Leungeun ti heula, ai mah suku ti heula. Jadi na ngajlot pan paeh. Tijalikeun kitu. Hatur nuhun ka Bapak Polisi anu tos nyempetkeun waktuna sakedik. Ka studio. Ayeuna urang terhubung sareng Nur Alicia anu tos aya di bumina korban. Alicia, kumaha kaayaan di ditu? Hatur nuhun ka Nurul Fadilah sareng Sone Ismawati anu aya di studio. Ayeuna abdi tos sareng ibu korban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak nih, mungkin gue ya abdi ngeganggu atosnya yang sebentar. Enggak, mahararan saat ibu pas ngadengi anak ibu pupus. Karena saat ibu teh nanya, aku alhamdulillah nih ngadengi mana nanti pupus gitu. Saat ibu hati ibu teh alhamdulillah gitu, malah mah bersyukur ke Allah. Orang itu sampai mengucapkan alhamdulillah gitu kan, orang sedih gitu nyebunya langsung misalkan ngadengi anak pupus, ibu mah alhamdulillah. Masa bener aku tahu si Kiwil tadi mana. Jadi neng anak ibu teh nya asli anak-anak melunjak gitu neng anak kolot sok nyeri hate gitu neng dikita embung sok melunjak gitu kedul dah nya zaman ayeuna mah sok gitulah budak teh nya ngaralunjak ka kolot ngarome HP wae jadi ibu teh ngarasa alhamdulillah gitu neng. Lihat terus satu bu, dua nanya. Sami-sami neng. Wawancara ti ibu korban. Hatur nuhun balik deui ka studio. Pamirsa, warta anu nembe mangrupa informasi pamungkas dina pidangan kelompok 4 kelas 11 I hiji aya saur ti suku urang pancai jadi salewi kadarat jadi salebah. Mugia janten lenyepanin kanggo urang sadaya ngawakilan ais pangampi kelompok 4.